Teh Yuni berjalan dengan anggun, didampingi dengan pagar ayu yang cantik-cantik ya sobat. Selamat kepada kedua mempelai, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ibu. Anu nikah teh saha Bu? Macet. Terasa Bu? Doa terbaiknya Bu? Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sepanjangnya senang barokah. Amin. Sarang dipasihan keturunan anu soleh-soleh. Amin. Sarang Ibu saha? Sarang Ibu Toto. Iji deui Ibu. Ibu Iwah teh. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Ku sedayana vendor nu baris ngiring ngarojong dina dinten ayeuna dan tim make up Desri Wedding Dekor Desri Decoration, foto James Johnson, sinar rahayu heboh, dan tentunya akan dibersamai oleh tim hiburan kita nanti pada siang dari tim Sinar Rahayu Heboh Crew. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para wargi sadayana robina kangge runtuyan acara dugi ke acara simbolis parantos di masjid patempatanana di jalan utami lokasi acara. Oge teh hilap ka pagar ayu pagar bagusna yukeun didamping digandeng teteh panganten kangge majeng kapayun numawi acara anu salajengna majeng ke acara akademika. Ciluk tim sawer. Inilah suasana persiapan akad nikah ya. Mangga. Jom, nilawan atau lempang bisa kan gini? Oh, lawan sana. Pak, dengan cat. Amin. Dengan Pak. Aja nggak? Inilah calon pengantin cantik ya dari kampung Cinagang. Teh Yuni berjalan dengan anggun, didampingi dengan pagar ayu yang cantik-cantik ya sobat.
melangkah menuju sah. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأبصر للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أزودك على ما أمر الله به من إنسان بالمعروف وتصريح بإحسان. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Maka tak sakti aden sekali ini karena di sempat kepada saudara bukti di cepat pengen lima banyak makanan apalnya tanamnya bahasa Indonesia itu bahasa Indonesianya ya Sanba Rahayu ya Sanba Rahayu saya nikahkan engkau kepada nikah
Coba lepas ke dalam sekedar. Kau sampai. Dan sangga. Dan minda sangga. Akan oleh pada putri kami, Yuni Karmila, dengan mas kawin, mas dengan dagang, dibayar, dulunya tak. Sing rada tarik pasal anak oke nya. 19 ya. Ini 19 sampai 15. Apa lu tuh? Kopi itu saya, anak-anak saya ulah kami ya. Dia Sandra, dia Anda Sandra, Rahayu, kopi pada kami dengan begitu dia Anda Sandra, saya juga kantor kepada putri saya, putri kandung saya, ini adalah putri kandung kami, gitu ya. Saya supaya lebih enak ya, putri kandung saya Mas, dia apanya? Siaplah. Nah Bapak Totoy sareng Bapakna disurkeun karena Allahna kakek nyakseni pernikahan antara Sandra Rahayu ka Yuni Karmila nalika pernikahan ieu parantos sebatkeun sah upami teu akan sah sebatkeun teu akan sah ulah asa-asa ulah ragu-ragu margina bade ngahilikeun barang haram janten halal kitu nya ku ayana ijab qabul ayana wali sareng ayana saksi-saksi. Siap Pak Anam? Langsung mangga sok. Ya Ananda Sandra Rahayu, saya juga kantor dengan anak saya nama Yuni Karmila dengan mas kawin 19 gram mas kawin mas 19 gram bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yuni Karmila binti Pak Anam Tarmana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kumaha dua sakit? Ulang. Ya. Bapakna kalem. Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Yuni Karmila dengan mas kawin berupa emas 19 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Yuni Karmila binti Anam Karmana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Amin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma Sandra Rahayu wa Yuni Karmila wa kama alafta Nabiyullah Adam alaihi salam wa Hawa wa kama alafta Nabiyullah Yusuf alaihi salam wa Zulaikha wa barik lahuma kama barakta Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qadiyatul kubra. Kenapa? Jadi payungan pangantenna panas. Tanah. Nah bisa gagal. Ngiringan? Iya jalan nanti jalan dari belakang. Jalan sana. Jom, jalan. Yang kiri mau. Awas kan kameranya jadi awan asan sini. Asup YouTube orang. Siap. Siap tayang di YouTube Mangkaning Sama wa pokoknya malah. Laksananya. Sana itu mah.
Terus setelah pengantin berjalan kaki setelah melaksanakan ijab kabul di Masjid Al Mujahidin, Kampung Cinaglang, Desa Neglasari, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Yang mengadu acara dan mitra dari awal sampai akhir, lelah kerancaran dan lebih baik ini ada yang maju depan lagi. Selamat kepada kedua mempelai, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ibu. Anu nikah teh saha Bu? Sareng saha Bu? Doa terbaiknya Bu? Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin amin amin. Amin. Sepanjangnya senang barokah. Amin. Sareng Pasihan keturunan anu soleh-soleh. amin. Sareng Ibu saha? Sarang Ibu Toto. Iji deui Ibu. Ibu Iwas teh. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Gelis kasih pager anaknya rateuteung kalawan geget rarayeman tenang. Tah ieu gelis sosok anu tos ngakandung anjeun salami salapan sasi. Sosok anu mikanya anjeun moal kawilang aya batasna mikanya anjeun gelis bageut. Bral geura sumujud di panggonan mamah hidup masa-masa. Disungkem mamahna, dicepeng panangan mamahna, dicium panangan mamahna. Mama, ieu abdi putra sinarang putri mama. Anu alhamdulillah dina denget ieu abdi parantosna jatuh ke rami sareng pasangan abdi. Mama, nedda dihapunten anu kasuhun ti abdi kangge mama. Rumaos diri kantos ngarahetan manah mama. Rumaos diri kantos ngabengberatan kanu janten mama. Nanging kitu abdi nedda dihapunten kudu janten mama. Mugi mama tiasa janten lautan hampura kangge abdi mah. Dina denget abdi oge nedda piwulang sinareng piwuruh nanti janten mama. Mugi abdi tiasa sasarengan sang pasangan abdi. Kalayan aya dina kajembaran sinareng kasinugrahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dipeluk teh aa mamahna dirangkul mamahna. Ku mama sambil didoakeun doa-doa anu terbaik kangge aa sareng tetehna. Bral gelis kasep anaking ku ibu didoakeun. Hidup cing manjung bayang sauyunan salami. Ayeuna ngali teteh ka ibu mertua aa sami ngajeng. Gelis kasih berasa sumujud di pangkonan ibu hidup masing-masing. Gelis kasih mamah nitipkeun putra sareng putri mamaga hidup. Muga hidup dua acing hinulur karahayuan bagja rahayu salamin. Mama, ieu abdi putra sareng putri mama. Dina dinten abdi alhamdulillah parantos ngajatuh ka sareng pasangan abdi. Ada piwulang sinareng piwuruk nanti jantan mama. Mugi abdi desa sesarengan salamina sareng pasangan abdi. Kalayan aya dina kajembaran sinareng kasinugrahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sumangga dirangkul kabeh aa mamahna. Ku mama sambil didoakeun doa-doa anu terbaik kangge aa sareng kabeh. Atos cukup. Ayeuna mamahna majeng digentos ku apana apa? Digentos ku apa?
mangga apa di haturan kangge calik di payunan putra sinar putrina masing-masing. Sok gelis bager gara disungkem apana dicepeng panangan apana dicium panangan apana. Apa? I abdi putra sinar putri Bapak. Alhamdulillah dina dengan i abdi parantos ngajatuh kerami sareng pasangan abdi. Bapak, dahapunten anu kasuhun tina samudaya kalepatan abdi. Rumaos diri kantos karahutan manah Bapak. Rumaos diri kantos kabeng beratan Bapak. Hapunten anu kasuhun. Mugia Bapak oge tiasa janten lautan hampura kangge abdi Bapak. Mugia Bapak tiasa janten lautan hampura kangge abdi. Leda piulang piuruk hati Bapak. Mugi abdi tiasa ngajatuh kerami, ngejalankan rumah tanggi, nusakinah mawadah warahmah sareng pasangan abdi. Amin ya robbal alamin. Dirangkul aa teh apana ku apa didoakeun doa-doa perbaikan ke aa sareng teh. Kasep anaknya ku apa didoakeun hidup doa ancing mancing mayu sauyunan salamana. Amin ya robbal alamin. Atos cekat ayeuna ngali aa sareng tetehna ka apa mertua hidup masing-masing. Segera semeju tina pangkonan apa hidup masing-masing. Apa i abdi putra siarang putri apa alhamdulillah dina dinten i abdi parantos ngajatuh kurang sareng pasangan abdi. Apa abdi nyongkeun ka apa teu kenging disaha-saha deui abdi Pak. Teu kenging disaha-saha. Nadina diinget ieu abdi atas jantan putra sinareng putri Bapak. Bapak hapunten anu kasuhun. Salaras nama abdi ngisintos kumawantun rurumpahan di pangkonan Bapak. Nanging kitu abdi neda di dildoana tinggi jantan Bapak. Neda piwulan sinareng piwulukna oge tinu jantan Bapak. Mugi abdi tiasa teras salamina sauyunan sareng pasangan abdi. Amin ya robbal alamin. Dirangkul aa teh. Bager gara sungkem di pangkonan najanten caroge hidup dicium pananganan. Aa ieu abdi bojo aa alhamdulillah dina dengan ieu abdi parantos diistrenan ku janten aa salaku caroge abdi hatur nuhun aa. Nanging dina dengan ieu abdi neda dihapunten ku aa. Boh bilih abdi kantos ngaraheutan manah aa. Boh bilih abdi kantos nyerihatikeun hati aa. Hapunten anu kasuhun. Nanging kitu neda didildoana tina janten aa salaku caroge abdi. Mugi abdi tiasa janten istri anu solehah, anu senantiasa tumut sinareng manut ajaran mantena. Tumut manut oge ka aa salaku caroge abdi. Mugi ya dina ngambah segala rumah tangga arurang doan sing tiasa janten rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah sauyunan salamina. Amin ya robbal alamin. Dipeluk teteh aana, dirangkul aana ku aa sambil didoakeun doa-doa terbaik ke aa sareng teteh. Atos cekal ayeuna tetehna disun ku aanya. Disun keningna wios ibu ieu disun teteh keningna ku aa. Wiosnya ada atas halal pangintanya. Sok mangga tetehna cali ku aa disun. Alah. Masih jongkok teh. Aana calik dina kursi tetehna sapertos tadi mayun ka aa ku aa disun keningna. Sok dihitung dugi kahitungan anu katilunya aa tong geumpeur. Wios da atosahnya we ngadeg-deg aa alah. Komong keweng ibunya. Dihitung dugi kahitungan katilunya aa. Hiji caketan atuh. 2
kabita masih atas angke aki maaf 2 caketan deui caket ka pepehna 3 disun geuning pepehna barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair alhamdulillahirabbil alamin. Oke ayeuna pepehna cali dina kursi dilajeng ke acara